istimewa di Iran numantak istimewa kuari lamun terbuka saingan jeung Amerika istimewaan Iran nuklirna hebatan Iran baheula Salman Al-Farisi waktu perang Khandaq. Salman Al-Farisi teh orang Persia ngaranna berarti orang Iran. Taya teh ku Kangjeng Nabi lamun ilmu aya di aras niscaya orang Persia lu panggeulaan ka aras. Saking hebat-hebatna pemikiran orang Iran Kangjeng Nabi nyarita kitu. Laukanal ilmu fil arsy lamun aya ilmu di aras nu pangheulana non ngudag ilmu Persia cek Kangjeng Nabi. Kula baheula mah eta maca hadis eta isi hebat amat orang Persia kumaha barang pas ka Iran kaharti. Istimewa jasa orang Iran. Jadi berpikir terus bentak ayatullah tetap dibawa di atas raja keputusan nanti ya. Kumaha cek ayatullah. Eta ayatullah teh yang mencapai ayatullah teh kudu kumaha lain lalakon. Kudu hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis yang menjadi ayatullah ta ayatullah Khomeini ku ari ayatullah saha gitu. Nah inilah ayatullah tadi Iran teh. Terus ka Sayyidah Husain, Masya Allah eta makom Sayyidah Husain leuwih agreng deui nyuk gede na wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Rute perjalanan di mimitian ke negeri Irak, kemudian Iran, terus ke Madinah, terakhir ke Mekah. 15 poe 16 poe aya di imah. Jadi 3 poe di Irak, 4 poe di Iran, 3 poe di Madinah, 4 poe di Mekah, 2 poe dipakai perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalananana rame, artina rame teh jadi komplit. Nu mantak rame teh komplit. Aya resep, aya greget, aya senang bunga, aya sedih. Jadi resep, jadi rame ngaranna nu kos kitu. Berangkat dia geus mulai dikondisikeun hayang bareng, tetep jadi teu bareng. Rombongan awal berangkat pae Rebo, rombongan kedua berangkat pae Kemis. Saketua na kebalik bareng. Datang kacang karek berangkat menuju Dubai. Di Dubai 8 jam transit pindah kapal tiris jasa ngehod-hod tiris atuh ngaranna ge jelema teh nyaho ka negeri batur ieu tuh nu make persiapan. Ayo batur mah horenganan gus siap jaket, siap jas, atuh mah teu biasa bae. Perang pertama ngalawan tiris. Masya Allah. Di hudang-hudang jam 2 naik kapal peting 2:30 di Dubai menuju Irak. Berangkat peting datang ke Irak, alhamdulillah berat. Terus diproses kakarak datang doang ke bendara Irak nu pertama kadele bedil roreng make tentara ambalaya. Aduh ya goreng salamet tak moal ya sih. Ya Allah, tentara loba jasa di bandara. Mulai hiji-hiji diperiksa di imigrasi, terus pemeriksaan analah ketatna luar biasa. Ka sendal-sendal kudu dibuka,
amben segala cincin segala jam tangan jaba digeradah jaba make alat lulus 1 2 3 4 5 tinggalin tujuhan telulus diperjuangkan terus 5 jam genep jam 7 jam can anggeus cek pegawena numis lulus mah berangkat bae menuju hotel nu can mah tinggalin di dinya ceriknya di dinya deku bahala lakona isi haju lapar kabehan candahar di Dubai datang ke Irak di Peting datang ke Isuk datang ke sore maghrib candahar hesena luar biasa terus diperjuangkan datang ke Peting teu bisa lantaran horeng di Irak mah Jumat negara Islam libur kerja geus eueuh nu menangani nya lapar nya tiris nya encan beres ya urusan tujuan adi pamajikan kula adi pamajikan adi kula lel kedua haji opan katilu lurah oji opat haji rosidi orang termasuk pimpinanana sarua terliwat jangan lagi boro-boro batur jangan lagi nu mimpin orenganan aduh atuh riweuh nyayalah nu ngabantuan ngaranna Hisham Habib Hisham eta wauh jeung keturunan Tuan Syah Abdul Qadir teleponnya langsung ka turunan Tuan Syah Abdul Qadir Tuan Syah Abdul Qadir gerak eta incuna lantaran dek ziarah ka bapakolotna nyana terus memperjuangkan ke aparat penggede Irak supaya diluluskan hari takeneh nyana nelfon hari takeneh lancar geus teu ditanya deui bae cek urang kita tadi bae jadi 8 jam tertunda. Alhamdulillah bunga kabehan berangkatlah ke hotel lantaran cek ketua cek pimpinan di hotel geus disadiakeun makan malam. Wah bunga luar biasa. Geus teu kabayangi bakalna ecrotna dahar. Lapar geus datang ke hotel geus teu mambrih deui, geus teu kokobok kaca. Langsung menuju hotel restoran di hotel tingkat bawah barang dahar teh sanguna teu akur jeung urang hasem kita tadi dek nikmat dibayangkeun orang hasem teh kabeh geus tinggal seserian bae dahar salah teu dahar salah cak pegawena teh mah sakunaon dia seserian jeung kunaon teh di dahar padahal nu bisa ngomong Arab dijawab ku bahasa pasar kemis hasem atuh seserian kabehan 93an seserian kabeh nu dahar diicip-icip doang atuh takur jeung sungut biasa ngadahar uleg di dia ada di situ dibere kadaharan nu kos kitu masyaallah can anggeus ta lapar can anggeus can beres geus teu kudu dalalar ieu mah langsung tunduh jam 12 peuting jam 1 sarare geus ya ku tunduh teuing mah ku capek meureun sanajan lapar ge es bae tetep udang isuk-isuk rombongan nu pertama kencan ngayakeun kegiatan ziarah nyana nungguan sapoe lantaran nunggu padahal dipersilakeun di ditu besidik ziarah tiara tetep nunggu setia suk-isuk dibere sarapan heula alhamdulillah kabeh titah ka restoran datang ka restoran dibere roti
keras jasa roti jeung daging hasem deui bae. Nu teu hasem di Irak hasem kabeh. Aduh, dibayangkeun isuk-isuk jeung uduk. Orang ngawa uduk di ditu mah teu nyawa uduk jada bae. Ya Allah. Ngan untung aya nu mawa Indomie. Di dia kabehan geus persiapan ngan lantaran cek rombongan nu pertama ulah marawana naon sebab di bandara diturun-turunkeun. Watuh nu geus persiapan segala Indomie sagala abon di dieu henteu. Padahal orang di bandara ge henteu nanaon. Geus kos kitu bae teh balalakon. Teu meunang dahar meureun. Jadi padahal mah aya nu lulus maloba ngan di cek rombongan nu awal geus kudu mawana naon meureun kabeneran nu neleponan nu disaksrak teu meunang babawa. Atuh geus datang ka ditu aya nu lolos mawa Indomie diseduh cai maloba ya otomatis Indomie hiji ku tiluan. Diesian ku roti, jadi nggak ada hari Indomie jeung roti. Nikmat teteh orengan, bisa dia jadi dikembangkan aja. Masya Allah, ku lapar orang nanaon nih paingan baheula zaman perang, bodogol jauh ge di dahar. Lapar teh bener baheula mah tumeureun kanyahoan bahwa suageuna ge harita. Suag huibutun segala kitu awi nu ngora teh iwung meureun teh de kolot baheula nyoba-nyoba bae coba ieu ngeunah teu ieu ngeunah teu ternyata ngeunah aya nu nyoba-nyoba berenuk mabok. Masya Allah berangkat isuk-isuk menuju Tuan Syekh Abdul Qadir dalam keayaan lapar kabehan. Teu meunang meureunanan ka Tuan Syekh Abdul Qadir mah nyaba teh seubeuh teu meunang kudu lapar. Lapar kabeh tapi teu karasa sebab nu laparna kabehan. Teu saurang-saurang jadi kabehan. Mau duit anu jutaan ge eueuh beulieun. Eueuh sugan aya tukang kupat gitu. Roti balulu jeung daging ge teu akur rotina lain cara di Mekah hasem. Aya pilihan aya di Mekah mah pilihan aya ka dieu hasem ka ditu hasem. Meureun urang ge mun ngadahar roti jeung hasem kitu gagah meureun urang ge tah. Jeung urang Irak ge garaga. Urang mah ngadahar sangu biek. Lempangna beuleuh. Tanaga eueuh urang Irak mah garaga leumpang masya Allah gagah dibandingkeun jeung urang-urang mah 2 lengkahnya nama geus aya baru 10 lengkah jauh bedana. Entak coba urang yang ngadahar roti jeung asem roti jeung asem tapi dahar tetep kudu atuh nambah cai nambah daun. Datang ke Tuan Syekh Abdul tapi di Irak alhamdulillah setiap 100 meter tentara tank baja 100 meter tentara tank baja geus nu bisa nyileut kaji pedi ge nu biasa di dieu uha-uha di ditu mah besi ka tembak meureun teu loba omong cenah eueuh getihan ciut jadi geus sarua bae. Duh biasa dia lalagaan geus teu nyilek-nyilek acan besi eta bedilna dikairungkeun geus aduh tentara ambalaya pemeriksaan anak ketat luar biasa puing-puing can diangkut urut perang tank baja truk segala macem wah listrik ge pararotong kabeh jadi listrik ge encan ditata can aya tiang-tiang listrik encan jadi di hotel ge lain make listrik PLN sarak urang make genset keneh jadi kabel-kabel sing wana gitu ngaranna sing suranteng di kota teh can ditata
Aduh mobil bus dek liwat lantaran kabel nangambai kudu dikaluhurkeun heula can ditata. Cuman geus mulai jalan-jalan, geus mulai dikedukan diratakeun berbagai kota, mulai dek dibangun banguna geus pohara jasa asana meureun leuleuh kitu masa tahun kadua nager rapih tambah di Irak. Lantaran di kota gedek menuju ke Tuan Abdul Qadir eta aya macet biasa di kota Baghdad teh macet biasa. Eueuh lampu merah. Dek lampu merah di mana aja listrik dah eueuh. Diatur bae ku tentara. Yesus beres datang ke Tuan Syekh, Masya Allah eta mah geus pohara hese nyaritakeun makom teh geus pang indah-indahna jeung pang agreng-agreng make kristal luhurna ge ya Allah nya tiis nya sengit betah jeung asa disambut geus dinya geus pang pohara-poharana haju kapanggih jeung keturunanna nu ka-15 ngaranna Sayyidah Khalid nyana beres ngadaroa di dieu terus nyana macakeun kulhu jeung doa deui terus ngadoakeun bahkan nitah ka imahna ngan kulantaran dek meneruskeun perjalanan lalakona panjang keneh lain embung ka imahna besi tersita waktu ayeuna cukup di makom bae lila di dinya terus berangkat di dinya nuruikeun perjalanan dalam keadaan lapar luar biasa. Roti masing pagulituk di mobil loba sok bagede pereup ngan teuas jasa tarot. Terus teas jadi dahar bae lumayan. Kadang-kadang di cayan saya tika barade empuk. Terus saya berangkat terus menuju penjarahan deui. Pohara di ditu teh cek urang Irak nage hadal balad baladul auliya. Negara ieu negara para wali. Mantap pantang mundur pantang menyerah untuk memperjuangkan agama bangsa jeung negara. Nya nama ka Amerika nyebut naga syaiton. Geus we budak leutik ge mun urang nyebutkeun Amerika ceknya setan. Nyebut setan nang panjang nya nama. Budak leutik ge anti jasanya na ka Amerika. Di bandara mah ngobrol kula jeung salah sahiji jelema bari nungguan anu tertahan teh dalapan ngobrol cek kula kep Saddam laknatullah ceknya teh bahwa cek kula kunaon bisa laknatullah ceknya na abi mut bisa babi Saddam umi mut bisa babi Saddam akhi mut ami mut bisa babi Saddam cek ngomong urang nama abah maot ku sebab Saddam emak pae ku sebab Saddam dulur mamang kabeh pararae ku sebab Saddam wa laknatullah cek kulapan jadi kieu atuh beda kakarak hiji tanu di obrolan terus datang ke hotel isuk-isuk aya nu ditanya ke ku Saddam kuis cek Saddam hebat cek terus jangan ngobrolkeun Saddam mencer urang mah memperjuangkeun agama bangsa jeung negara moal aya tanding Saddam cek kula wae tatu nu pararae cek nu umi mut di jannah waduh ieu mah beda cek urang abah pae sorga mamang pae sorga gidam cek kula mah tiheula tinggal kami ieu tinggalun can ka sorga widih pohara tamata. Beda-beda pada sanagara ge kos zaman urang we ka Soeharto atuh aya nu akur kepentingan nama ngalem nu teu akur kana kepentingan nama nyaca kitu bae di negara mah unggal negara ge kuari anu akur jeung kepentingan mah ka SBY atuh ngalem nu teu akur jeung kepentingan atuh nyaca kitu bae
terus jarah ka Syekh Junaidil Baghdadi, terus di tukangan aya Syekh Siti, terus di jajalan aya Syekh Bahlul, kemudian aya Nabi Yusa, di zarah ka Nabi Yusa. Masya Allah, nusoku orang dibaca tafsirna Nabi Yusa di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Tak ayak na horenganan di Baghdad kuburan. Masya Allah. Terus jarah ka Syekh Marufil Qurhi, balik pindah hotel lantaran jauh, jadi hotelnya pindah. Jadi didinya mah ditinggalkan we guys, hotel teh booking dengan sapeting sebab mun balik di jam. Terus ziarah deui ka Abu Bakar Shibli, ziarah deui terus ka Syekh Marufil Qurhi, sambil ziarah sambil dongeng, sambil ziarah sambil ngadongengkeun Sahibul Maqbarah. Masya Allah, kabeh makom-makom para aulia Allah eueuh anu henteu agreng. Mun urang geus ka Baghdad hajun neuleuh Banten sedih biasa. Eueuh tai kukuna. Neuleuh Cirebon lah kumuh jasa. Neuleuh wali-wali sangang seunana naon di ditu mah masya Allah makom wali. Aya keanehan-keanehan nu pohara lantaran urut bom panas di makom Abu Bakar Shibli. Terus naik ke luhur pas kahandap asup aya juru kunci na biasa bungaheun jasa. Neuleuh urang Indonesia bisa ziarah ke Baghdad pohara jasa ngahormatna ka urang. Arti nama berarti pecinta wali-wali Allah luar biasa. Sub ka makbaroh kunaon datang ka jero tis tanpa AC. Boro-boro AC listrik ge eueuh atuh di ditu. Tapi barang asup ka makomna nu di luar sakitu panasna pohara datang ka jero tiisna pohara jasa. Leuwih tibatan AC. Nanyakeun kula kurang aja kunaon bisa tiiski di luar mah panas geus skala luar kabeh kula mah panderi. Terus tadi tanya cek madahana nu boro-boro ente cek kana anak ge mun cek ngomong urang nama abeh cereh abeh tereh we mun teu diarabkeun atau teu bisa meureun bahasa Arabna. Boro-boro ente urang jauh anak ge nu di dieu ieu heran terus bae cek kana. Ye heran teh terus saya datang ke kuari tiis teh urang dia ge heraneun di luar sakitu panasna asup ka jero tiis. Oh atuh komen teh nu kakarak cek urang mah teh. Jadi urang ditu na ge aneh. Iyalah Abu Bakar Shibli. Itu silsilah nu sok dibacakeun ari haul teh orek kuburanna di ditu kabeh. Masya Allah. Baghdad ditanya ke orang ditu kam yaum antahina sabaraha poe maneh di dieu cek kuring salasa ayam. Wah 3 poe batu moal anggeus hina asar ayam cek nya 10 poe di Baghdad tah wali anu kakarak rada deureus. Atuh 3 poe baca kita tuh moal kaburuna naon. Jadi loba jasa wali anu sok urang maca kitab aya sejarahna aya pengarang-pengarang kitab eta makomna di Baghdad. Jadi henteu kasakser kabeh jangan 3 poe di ditu tapi nu dimaksud mah kadatangan kabeh. Terus tidinya diberes di Irak ngendong menuju Teheran dekat Iran. Berangkatlah rombongan nu awal tetap ti heula teu bareng naik kapal. Terus datang ke Teheran, di Teheran ke Mashhad, kemudian atuh ke hotel. Rombongan kedua ge sarua ke Teheran, kemudian ke Mashhad, kemudian ke Iran.
datang ke Iran pohara jasa agreng ngan kadaharan kadaharan luar khusus produk Iran nanyakeun kula makanan-makanan Indonesia asup teh kade cekeun lah nah Masdud teh naon kara oh Kang Den Pepet Masdud teh oh Kang Den Pepet teh orang berarti di embargo cek di Iran teh nu asup produk-produk luar teh makanan-makanan luar barang di embargo ku Amerika khusus produk Iran baik jadi barang datang ke Iran nu diperkirakan rada beda dahar leuwih antep haseumna di Iran warah jasa di Iran geus teu manggih sangu tah geus 4 poe teu manggih sangu hese ke roti deui aya ge sangu pararanjang teh sangu nu beasna pararanjang bear lamun kurang dikitukeun molos ka dieu aju pasakarlana geus teu akur jeung urang ambeuna diberean bawang putih sagala cuka sagala macem-macem Masya Allah cek urang teh lamun dibere kekenceng urang di tangga goreng sangu eta ngeunah meureun itu kan kekenceng ban itu di hotel banyak kekenceng itu boleh kekenceng ku penjaga hotel tahu dia cek janda teh teu beres lalakon tidak harus 4 poe ada roti we kula ngadoa we ka Gusti lah Gusti ja urang dia gitu dalah harga da roti kuat lagi mudah-mudahan dibere kuat dibere karuat bae kabehan seuserian bae lapar teh seuri ieu mah pohara jasa komo mun soboh meureun ieu mah lapar ge seuri bae geus boga menu aya meureun kasilep kubungana kapanggih jeung para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala inna auliya Allah la yamutuna wali Allah mah teu maot meureun urang datang ka dinya disambut tak cek almarhum Abah mada atuh ai ziarah ka wali maka Kangjeng Rasul geus teu kudu babacaan jayana ti jauh kene geus neuleukeun malah urang ti nagara ge teh digupayan kunyana kita datang ka Irak teh ja anu boga duit ge teu digupai mah henteu bae ja anu sehat ge teu digupai mah henteu bae digupai kunyana datang ka ditu geus disambut terasa perasaan disambut teh terus datang ke Iran menuju Imam Ghazali dengan begitu isuk-isuk berangkat terus nungguan aya nu tinggalin deui bae rombongan haji Demang boga panyakit naon meureun tanyana tinggalin teu meunang naik kapal padahal mah surat-surat teu komplit teu beunang aya meureun bangsa limaan mamiti rombongan Ki Uding Putat tinggalin nya nama gara-gara mui meureun nyana tinggalin deui istighfar meureun nyana datang oge ka ditu sore-sore teu beunang boga salah sal boga salah we tinggalin sarua getih da ge geus beda lain beureum deui hampir hideung nya ge sebab hampir teu kabawa ku kapal datang dari itunya nengge sore alhamdulillah hampir geus ditutup pintu gerbang makom Imam Ghazali tapi jana masih kana bisa samobility masih aya nu tertunda teu meunang 5 deui di Masyad geus leutik hate wah ieu mah geus moal geus telepon-teleponan artina geus bae lah tuh sawareh mah geus teruskeun bae kami mah meureun moal ka Masyad nungguan di Teheran terus itu bakal ke mana ka Dubai deui terus ka Jeddah kemudian ka Madinah geus leutik hate sawarehna tetep hayang keneh hayang ka Masyad kula di dieu terus ngadenge barang aya nu tinggaleun mah nya cek kula kudu tinggalin ieu di kunaon ieu sih ngadoa lah kula ka Gusti cek kula de jero hate bi karomati Sultan Aulia wa bi karomati Syekh Junaidil Baghdadi wa kibikal terus saya dibaca dina hate karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jeung para wali nu sejen Gusti
rombongan nu tinggaleun ieu mangkading di kuburan Imam Ghazali geus 7 jam nungguan geus 7 jam jadi ditu baca naik kapal ya geus leutik hate geus asana ngana moal kaji dah bisa balik ka teureub asana ieu geus leutik hate Masya Allah keayaan lapar kemudian atuh ditungguan nungguan ge terus bae kesel isi bisa apa henteu tapi aya kamodelan nu memperjuangkeun ge geus saseleh teu bisa isemayun asana rombongan ieu mah geus moal bae kula ngadoa ka Gusti lantaran barang diinformasikeun kiai nu itu mah asana moal bisa ka dieu lantaran ieu wallahu a'lam aya naon meureun jadi teu bisa naik kapal langsung ngadoa beres ngadoa nyana ge heran rombongan haji Demang tah heraneuna kumaha jol bae aya jelema janggotan kumaha urang Iran mun ceuk ngomong urang nama eta ge pengurus ge teu wauheun eta urang Iran ge urang Iran kanyana teh teu wauheun datang aya bae tah jelema cek ngomong urang nama dek aya dek eueuh tas surat-suratna lantaran ieu dek zarah ka para wali geus geretaikeun ka kapal waktu dibuka kapal makanya geus dek berangkat geus ngeong dibuka deui tah lawang kapal heran waktu lumpat ngudag kapal jadi model ieu mah aya penumpang ngudag kapal aduh geus aya nu dibalangkeun naon beur nyaho minuman nyaho sangu geus pokona balangkeun geus geus teu perlu nu kos kitu penting awak asup bae geus wah tuh cek urang ditu pada teh dibalang-balangkeun sabodo geus asup ka kapal ge eueuh kursi-kursi acan di jero kapal geus teu kabagian kajeun nya di WC ge penting ka bawah bae tah eta lalakon model biasa jadi aya sedih lantaran loba nu tinggalin bae aya bungahna begitu geus ditelepon deui bahwa itu kuari geus naik kapal alhamdulillah lawang gerbang pintu gerbang Imam Ghazali na ditutup nyanana di kapal kene cek urang tiba datang ge teu bisa jarah berarti ya mohon ka ketuana coba pangomongankeun supaya ulah kabalik memang dia tamu jauh teu bisa cegana jadinya nama jam kerja berarti 5:30 paling lambat ieu maghrib tutup jam 5:30 tutup mun diurang mah jam kerjanya na geus kami mah ngalaksanakeun urusan pekerjaan geus dimana geus datang ka waktu tutup bae itu masih di luhur kapal kan ngan nyanana tetep teu balik cekulet teh Gusti ja Imam Ghazali lain jelema leutik wali Allah hujatul Islam manya ieu ti Indonesia aya nu teu milu zarah ka Imam Ghazali jelemana di awang-awang kene di luhur kapal kene datanglah ka Wasat langsung naik mobil leutik berangkat datang ka dieu sek mohon cek nya teu bisa ieu mah mohon ieu mah supaya zarah antaran ieu kami mah ieu ti Indonesia jauh Agus tenanon ceknya 2 menit bae. Agus asup mah sabaraha menit bae pan urang. Penting buka lawang. Dieukeun we 2 menit dah guys. Cek dia teh 10 menit ya. Oke. Berangkat. Mangkaning ti pintu gerbang teh datang ka ditu ge moal bisa 2 menit. 5 menit mah kudu jauh. Lempang terus. Sabodo geus aya di jero mah urang. Aju nu asup lagi kuabehan bae geus. Urang teh abeh kakunci kabeh atuh kabeh ada asup deui daripada nyana doang ke dikunci di jero bermasalah deui bae aduh geus pohara jasa ieu lalakon tungtung mati sedih kaseri deui kabunga tetep lapar mah lapar wae eueuh sangu di ditu bae roti deui Masya Allah arasup deui ka Imam Ghazali jadi 2 kali ziarah lantaran ngabarengan rombongan nu terakhir beres ziarah kalaluar ka hotel ai kami manggeus di hotel nu ieu mah pan encan takarak datang ti kapal
langsung ke hotel deui, hotel sama hotel bintang. Serbeleg. Hotel mah geus walaya tandingna. Lantaran cai tiis aya, cai panas aya. Atuh toilet teh luar biasa. Mun urang bisa teu kudu ngisang make leungeun. Mun bisa mah disadiakeun ieu toiletna paranti miceuk, dihandap paranti ngisang. Jadi mun dipencet eta geus aya caina pas kaliang. Orenganan eta nuleuk mah kos kitu. Geus pokona hebat da je, atuh hebat tinggal hebat urang mah biasa ngisang di padasan atuh teu dipake. Mun nyahoun nya isi aya ijang naon, tetep bae urang mah make biasa bae dihandap bae. Nyana ge mun bisa ngomong mah ngomong heuy, aing paranti ngisang ye. Teu bisa make urang serba pencet kos kitu, masya Allah istimewa jasa. Tes mandi mengeunahun jasa anduk nage sapoe ganti temu hotel bintang goreng kos kitu. Kadaharana aja pohara ngan tetep sanggup meueuh. Roti deui jeung daging asin. Di dahar salah, di dahar salah. Istimewa di Iran. Jadi orang restoran teh teu bisa muka memeh jam hiji, muka teh restoran jam hiji. Kapanggih sangu sanajan sangu samin ge, sanajan sangu hasem ge, ngan tetep kudu jam hiji bae. Jadi ditangkep. Orang Iran mah mun muka restoran bukana memeh jam hiji ditangkep ku pemerintah. Kula nanyakeun kunaon emang eta bisa jam hiji bae. Cak urang ditu deuk iraha mikirna atuh ai dahar bae mah. Jaheuh. Ulah jadi jangan mikir ti isuk teh nu belajar teh nu maca Quran nu maca tafsir nu maca nu belajar ke dahar-dahar jam hiji. Di Indonesia mah encan 2 piring isuk-isuk can beres. Can anggeus di Indonesia mah geus masyaallah. Di imahna geus nyarap datang ka dieu kayak tukang uduk hantem deui bae. Geus pokona mah di urang otak belet otakna. Tak rakyat bisa ngomong gitu dek iraha mikir dah cek cenah dahar bae mah bener. Nu mantak istimewa kuari lamun terbuka saingan jeung Amerika istimewaan Iran. Nuklirna hebatan Iran. Baheula Salman Al Farisi waktu perang Khandaq, Salman Al Farisi teh orang Persia ngaranna, berarti orang Iran. Taya ku Kangjeng Nabi lamun ilmu aya di aras niscaya urang Persi lu panggeulaan ka aras. Saking hebat-hebatna pemikiran urang Iran Kangjeng Nabi nyarita kitu. Laukanal ilmu fil arsy lamun aya ilmu di aras nu pangheulana non ngudag ilmu Persi cek Kangjeng Nabi. Kula baheula mah eta maca hadis eta isi hebat amat urang Persi kumaha barang pas ka Iran kaharti. Istimewa jasa orang Iran. Jadi berpikir terus bentak ayatullah teh dibawa di atas raja keputusan nanti ya. Kumaha cek ayatullah. Eta ayatullah teh yang mencapai ayatullah teh kudu kumaha lain lalakon. Kudu hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis yang menjadi ayatullah ta ayatullah Khomeini ku ari ayatullah saha gitu. Nah inilah ayatullah tadi Iran teh. Terus ka Sayyidah Husain, masya Allah eta makom Sayyidah Husain leuwih agreng deui nyuk gede na pohara jasa. Terus ka makom Ali Ridho, makom Ali Ridho memeureun di tengah masjid, masjidna ge sarua jeung Masjidil Haram gede. Sarua jeung Masjidil Haram gedena jeung indahna agrengna pohara jasa. Kurang kakarak deuleu Masjidil Haram geus pohara barang deuleu kadinya masya Allah pohara jasa. Kaagrengan mah agrengan di Iran jeung Madinah ge jeung Masjid Madinah masih kene agrengan Masjid Sayyidina Husain. Urang kuari boga pirus hiji ge diusapan. Boga batu nu beureum teh naon karana tah nu beureum lain nu beureum nu sok duit tah eta teh diusapan segala jamrud segala sapir barang datang ka Iran isin
sebabnya nama batu virus ditempelkeun di bangunan. Segala jamrut, segala kitu naon kar sapir yellow, segala blue sapir. Ya, cek urang ulah pada kecingsin sia isin. Isi dia tuh, isi itu, masya Allah. Bagus. Orang hiji ge diusapan di itu menjadi hiasan masjid. Di tihang, di dinding, geus di luhur kristal mah dulu. Batu mas geus nilaina geus tah hese nyaritakeunana, hese nyaritakeunana geus. Ambalaya hiasan-hiasan teh di Iran mah. Ya Allah ya Rabbi. Nailah masjid-masjid di itu diutamakeun imah mah tepati sabaraha tapi masjid. Di Indonesia mah masjid mah teu sabaraha tapi imah. Mantak orang itu bertahun di masjid ya, lantaran masjidna ku kabehan dibangun di agreng-agreng sebab masjid mah ieu nu Allah jeung kabehan atuh neuleuna nilai ganjaranana us masyarakat wabeh hayangna ka masjid. Indah jasa masjid, resep jasa geus pokona moal aya 2 tandingna di dunia meureun kaindahan masjid di Iran di makom-makom wali-wali Allah geus pohara jasa can manggih urang mah kakarak ka Masjid Al-Mahrib ge geus pohara jasa di ditu ustaz tai kukuna acan tah juduit nu marere ka dinya teh numpuk miliaran nu dolar teh nu real teh eta barang kula nanyakeun duit kumaha eta pan loba amat satahun sakali diangkat emang eueun udaekeun sieun jadi kakaramat wali teh nyokot duit di dinya teh sieun itu Syekh Abdul Qadir ge terus maca ya Rabbi bil Mustofa cek ulah letik-letik merena lantaran orang jauh atuh gede merena teh juta lah ngajuta tina 90 teh 120 jeung urang Jawa ngajuta dibikeun mungkin cenah ceknya nembung itu dipaksa bae dibikin kukulai tarima kunya dikadiakeun bae ceknya da tiapan aranjeun ka dieu ge deuk ziarahna ka tuan Syekh geus mere ge ka tuan Syekh ulah ka kula tah lamun di Banten kos kitu muantep kabangun nasana Banten deh ya Allah ya Rabbi di Banten mah koplak dikunci na dunya kelana nyana lain jang masjid bego merenana. Aduh jauh jasa jeung di Irak jeung di Iran padahal keur susah keur perang di Irak embungeun nyokot duit di makam teh sieuneun ka wali Allah ya Allah ya Rabbi ta duit mah keur dibangun makam Syekh Junaidil Baghdadi meureun urut perang retak aya dibangun ku ari makam Syekh Syri Siti dua ngarendeng dibangun belah dieuna aya rambut Kangjeng Rasul jadi aya rambut Kangjeng Rasul di dinya diberangkas sabaraha lapis beureun kuncina diberangkas ya, kabehan dari saurang-saurang maka mirskop kula mah teu kuat asa aya bae Kangjeng Rasul teh nyili beula ke terakhir bae tuh dulu kabehan ka rambut Kangjeng asa neuleuh Kangjeng bae neuleuh rambut nage masya Allah teu nyaho aya rambut Kangjeng di dinya korenganan keur waktu Kangjeng haji wada dicukur tahalulna rambutna dibabagikeun ka para sahabat aya salah sahiji sahabat nu urang Iran kemudian nu urang Irak kemudian dibawa ke Irak diabadikeun lah asli rambut Kangjeng diteundeung diberangkas kami kabehan bisa neuleuh melalui mikroskop masya Allah eueuh nu teu syahdu eueuh nu teu berperasaan Kangjeng aya lantaran ningali langsung ngadoa kulantaran kula mah asa aya bae Kangjeng teu kuat nyilib sorangan aya dipimpinlah doa ku Kiai Halwani di Jawa beres kula diudag-udag ku didinya juru kuncina minta foto jeung kula nyana moto kula terus kula ngacicing bae beres terus tetep nyana nitah neuleuh ka kula kadinya deuleu aju ngadoa cek nyana kula deuk ngaminan cek ngomong urang nama
henteu kula bae milu bente kula tetep titah neuleu jeung titah ngadoanya nang ngaminan kula ngadoa beres ngadoanya nang ngaminan terus ka mobil haju diudag-udag ku nya tah jadi ieu naon karang-karana kolambu saya juga di Baghdadi dibikeun ka kula geus aya di mobil nyanana neangan ka mana aya dibikeun sagesa dibikeun diberedut embungeun isireun jadi di waliullah mah urusan dunia teh isi gitulah lalakon teh tah geus kalima kagenep poe lapar keneh teu seubeuh nginum teh cai deui cai can wagi-wagi sanggup tapi tetep bae gararaga biasa nah iyalah kaistimewaanna jati dahar ge gagah terus ka bumi Sayyidina Ali ya Allah Sayyidina Ali karramallahu wajhah ka bumi da eta imahna Sayyidina Ali Gusti Allah raja sadunya pan baheula teh khalifah terakhir eta kamarna 1,5 meter ka 2 meter leutik kamar anakna Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain eta ge sarua 1,5 meter ka 2 meter leutik dapurna 1,5 meter kali 2 meter leutik tempat tamu na parantinya na kadatangan tamu eta teh 2 meter persegi Masya Allah letik jasa terus ke masjid Sayyidina Ali nu parantinya nang imaman instruksi dan lain sebagainya didinya di masjidna oreng baheula Kangjeng Nabi itu naon ngaranna Isra pertama turun di Thayyibah kadua turun di dinya tadi Kufah ayat tandana di batuan di jero masjid ieu lah urut Kangjeng Nabi turun waktu Isra Mi'raj jadi Mi'raj tadi dinya titah turun ku malaikat Jibril inzir ya Muhammad turun salat dina tah kami sarolat diurut salat Kangjeng belah dina aya urut salat Kangjeng Nabi Ibrahim aya merekan salat belah dituna ya deui tanda urut jelema di ranjam baheula teh aya jelema beteungna awewe reuneuh sanes reuneuh disangka zina deuk diranjam deuk dipaehan datanglah Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali kunaon dia we ieu deuk diranjam lantaran zina kok kanyawan zina ieu hamil cek marehanana di luar nikah cek Sayyidina Ali ieu mah lain hamil ieu hamil buktina lain ieu mah lain zina pan ieu buktina ieu gendut yes diusap ku Sayyidina Ali set begitu diusap mules beteung keluar horeng nu kaluarna teh muncak urang mah eta teh tan karena nu sok disawan hideung da lentah tuh cek Sayyidina Ali lain hamil teh mah lentah nu kalaluarna jadinya lah aya para urut katinggali karomah Sayyidina Ali waktu ngusap beteung awewe nu disangka eta hamil bakal diranjam ternyata orenganan lentah penyakit tama cek Sayyidina Ali beuh lamun hakim ku Sayyidina Ali kawean moal kasalahan kabeh di urang geus teu puguh nyikut teu puguh nyetruk teu puguh naon deui teh geus nyikut geus nyetruk itulah lalakon pohara jasa tah ieu kosikat jadi kesimpulan awangan di Iran lantaran Syiah jadi orang tepati resep ka Syiah mah geus deka ditu mangga teu ge kajen sebab bahaya nu bodoh mah bab ziarah ka Sayyidina Husain teh datang ka lawangna sujud cenah lawang lesang urus sujud datang ka ditu naon caririk di makam Sayyidina Husain pohara jasa kitu keneh ke makam Ali Ridho aju azan lagi ditambahan ya nama asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasul asyhadu anna aliyan waliyullah tambahan jadi di Iran mah azan teh
asyhadu anna aliyan waliyullah hayya 'alas shalah aku dengan itu nama. Dan jadi eueuh sahabat nu diaku ku Syiah mah kecuali Sayyidina Ali. Ilah sasarna Syiah teh. Ngan ai ka ditu mah di akhirat nama atuh kumaha Gusti bae lantaran ai nyembahna masarua pangeran Allah Kangjeng Rasul nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan teu akur jeung ahli sunnah wal jamaah mantap bentrok bae geus Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak ke geus pohara diadukeunlah Syiah jeung Sunni timbullah aya bom bunuh diri ieulah buatan Amerika anu dieuntepkeun ka Syiah mentak ngadu lah Sunni jeung Syiah geus kuari tentara Irak anu masih keneh di negarana naon ngaranna berkeluyuran ieu ngamankeun lain ngamankeun tentara Amerika mah geus balik Amerika ruh kuluh cekeuna geus balik kabeh ka ditu tinggal aya bom-bom bunuh diri buatan Amerika ieulah diamankeun mantak teu kapake pemerintahan bayangan buatan Amerika nu kapake tetep pemerintahan buatan rakyat jadi aya dua pemerintahan di Irak mah tengaku nyana ka pemerintahan buatan Amerika sanajan ku ada di bawah Amerika tetap pemerintahan nyana nyieun khusus presiden jeung nyieun perdana menteri presidena ahli sunnah wal jamaah perdana menteri Syiah geus dihijikeun mentak pidato terus unggal poe Syiah dan Sunni harus menyatu mentak eueuh gontok-gontokan ku ada di Irak aman Amerika tercengang deui bae diadukeun tetep teu berhasil. Jadi kuari Amerika tinggal mengkol na bae kuari hutang na ambalaya tentara na loba nu paeh di Irak mah paeh teh geus jadi biasa tapi kafir mah paeh teh apan jadi nyeri. Kemudian loba nu arasup Islam ngan teu dipublikasikeun. Balik di Irak tentara Amerika loba nu arasup Islam bahkan loba anu dipenjara kuari. Lantaran manut ka Irak artinya jadi Islam jadi muslim nah, di Irak mah nantangan keneh bae hai geura ka dieu deui Amerika cakena gelut jeung aing mun cara ngomong urang sakitu geus ngap-ngapan nangtangan keneh bae kitulah ruhul jihad anu tinggi pas datang ka Iran isuk-isuk narongton TV kabeh urang Iran aya naon isi narongton TV korenganan TV terbuka jadi najed keur adu argumentasi jeung Obama cek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak waduh ya mun perang aing di dieu keneh siang geunah ge aing aduh teu pareres jasa ieu kaduhung nanya aing ka sia orangna nonton TV ge jana mah kabeh teh penentuan perang jadina jeung henteu poe ieu aduh, seberigak bulu orang ini. Yang gerak ke Madinah bae lah. Juat jasa orang Iran lah. Ju nanya ke rakyat dah, kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngelawan Amerika. Ju beres, tete adu argumentasi, adu dalil, kula nanya deui. Kumaha tah hasilna Iran siap perang jeung Amerika. Cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa perangna ulah di negeri Iran perangna siap kami ke Amerika kami neuk rusak Amerika atawa di lapangan mana adu kekuatanana gitulah najed tanda tanganna ulah di Iran pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran kami siap ke Amerika tentara Iran kabeh ke Amerika dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara tak itulah keputusan nana akhirnya Amerika sieun cekena embung atuh di negara kami mah keputusanna teh jadilah poe eta tah aduh cek urang aing 2 PD di Iran yeuh 2 PD bahaya Gusti Allah doaku itulah
pas di ditu pas keputusan Najid nyaritakeun tentang keputusan perang poe eta jasa. Masya Allah, barang ngadenge keputusan seperti itu Amerika tetap malaka atuh ai teu di Iran mah. Jadi ulah nanya ka rakyat Iran, kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa kakolot di hotel supir satu suara kabeh di Iran maka presiden aja. Geus eueuh misleukna. Hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus. Dua teu boga jas bagus, mbungeun. Tilu teu boga mobil bagus. Opat imah nageh sederhana. Dibere imah kenegaraan embung make na jadi cak rakyatna langsung ngomong. Katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan bae urusan rakyat di luar eta teh dipake. Lampu ge nya nama lampu sorangan bae ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mentak satu suara rakyat nu nganggur tetap dijamin baik digaji baik. Rakyat nu nganggur digaji di Iran. Namun daek sakola geus teu kudu mayar. Boh urang Iran, boh urang luar negeri. Mesir nu sakola di Iran, Indonesia nu sakola kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran cakna gratis jasa. Kemudian urang mamana ge nu sakola di Iran gratis, bahkan lain sakadar sakolana hotelna gratis, daharda gratis, sagalana pokona asal daek bae. Lain bae rakyat Iran. Aju nanya deui ngobrol di mobil, ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah, eta ngan boga minyak-minyakna doang. Di Indonesia mah mun geus kitu leuwih-leuwih ti kitu. Sebab naon atuh melak suwege jadi dangdeuri urang. Ya Allah, ya Rabbi, geus pokona mah nya mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kapitaeun jasa. Di Indonesia geus pohara, kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun. Tersubur sadunia adalah Indonesia. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas aya di Indonesia, besi aya di Indonesia, kadongdot-dongdot aya di Indonesia. Sambal aya ke si Indonesia segala. Masya Allah. Dan rek jada jeung serikeun urang ngobrol jeung urang Iran da Indonesia mah hatina nagarana subur kaya ceknya tapi rakyatna miskin. Nyahoeun tah urang Iran ge. Urang Iran teh ka urang Indonesia nyahoeun nagarana subur ceknya rakyat miskin. Di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak-minyakna doang tapi rakyat mahmud. Rakyat kaya. Dek digawe dek dengan prinsip orang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah, cara gojasa lempang lagi unu beled di Iran unu beled jadi lo mun lempang tak fokus. Urang lamun neuleuh di Mekah bae datang orang Iran atuh mun sai urang mah tilu kalinya geus beres. Nya geus beres eta mah urang kakarak tilu ideran nya geus beres. Nu tadi teh ka mana cak urang gandeng Allahumma geus anggeus urang kakarak tilu. Kakarak tilu ge aju ngaso. Kunaon deui nyekelan suku. Disek-serikeun urang luar negeri. Masyaallah. Etalah lalakon ziarah terus Madinah mah atuh geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah. Jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir di sekolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku hari biasa balik deui. Alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya auliya Allah assalamualaikum ya Allah min talamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot ieu nyaho wa kuari ge nuturkeun meureun mana coba nuruk salam teh barang dideuleu oh itu di juru jakeur hees jakeur
Masya Allah. Kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah. Di dituna gedi agung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad. Jadi orang eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Jailani teh Gilan teh Iran, jadi kelahiran nama Iran. Tak dibaca kukula di kitabna min Tobaristan, orang Tobaristan, Gilan, orang barang ditanyakeun Gilan Tobaristan eta Iran, nyanati Iran masantren ka Baghdad nu dibegal teh ya. Nyarahoun urang ditu ge sejarah eta teh ya. Sejarah nu sok urang dibaca teh ya. Oh, kula nyaritakeun gitu teh bener, naam cek yen. Aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persia. Cekula tuh bahasa Persia mah aing ge dikeluarkeun aya bahasa Sunda. Tuh sih bahasa Persia bahasa Arab lain daun lain. Bahasa Persia apa ya bahasa ditu kitab dah khusus. Jadi kos nu urang dibaca teh persis ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah aslina bahasa Persia. Jadi jaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir lahir di Gilan eta Iran cekeuna. Persia Tobaristan jadi jajahanana baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan, Tobaristan, terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari masih Gilan teh masih kene Iran kene ti kota mun hayang ka negeri Gilan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo endek lantaran 90 kilo tak kagilan teh teu kudu ieu nama pesantren tah eta tigelan ka Baghdad lantaran saat eta kiai-kiai Abu Sa'id teh eta teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher nu maher saat eta ayana di Baghdad geus nyana masantren lah ka Baghdad. Terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun ngan hajut teu balik deui ka negrina lantaran muka pasantren majelis taklimna Masya Allah saablag-ablag. Jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pasantren majelis taklim ngan meureun baheula mah ribuan ku ari mangajina meureun ku incu-incuna saetikan jadi ongkos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh. Wah, majelis taklimna pohara jasa. Pemerintah mah 20.000 30.000 ge asup ka majelis taklim.